ge candi Paruman geus aya nu ngetopanto pe mah anu nagih hutang. Isu-isu panon can bentah hayam kongkorongok can lilang ngagebek aya nu datang make motor butut nanya hutang bari bengut semu pundut kuring nyumput tukangen hordeng hate reuas sigare ngapung pamajikan ngomong eta saha di luar kuring ngajawab kuring ge teu nyaho saha. Aduh euy kumaha ieu dompet eueuh jeung teu boga beas nu nagih datang unggal minggu isuk sedengkeun duit can aya wae. Isu-isu geus aya nu nagih can sarapan geus nyieun sedih hayang lumpat ka sisi wahangan tapi jalan nalaeur. Isu-isu geus aya nu nagih ngomongna leuleus tapi nyeletit Pak iraha mayarna ceuk manehna kuring ngajawab nungguan gajian heula. Nu boga hutang ulah pundung nu penting mah tetep seuri urang tetep kudu ikhtiar jang mayarna. Ka warung rek ninyuh kopi nu boga warung kalah nanyakeun deui hutang kamari iraha dibayar kuring seuri bari pura-pura samar atuh teu jadi ninyuh kopina babaturan ngajak nongkrong dibarengan ku ngopi jeung udun pas diunggal juru jalan siga aya tim nagih keur patroli. Isu-isu geus aya nu nagih can mandi
Padahal mah beurang penting teu eren usaha. Kawin teu disatujuan ku kolot, padahal urang silih boga pisan. Kuring marek ngabuktikeun moal salawasna hirup kakurangan. Kawin teu disatujuan ku kolot, duka kunaon sok dipikacuekeun. Nu penting mah nyah jeung satia, sanes mobil atawa jabatan. DJ Sunda Humor Remix. Sanajan ulah tapi rek ngabuktikeun sangkan kuring bogo kanu gilulis. Tinggal datang sok dibere kopi, tapi raraina teu marah-mai. Meureun mikir kuring mah saukur tukang baju. Calon minantu sejen datang, make mobil mahal bari ngagurilau. Kuring datang make motor butut, kenopotna malah sok ngabeleduk. Sok indungna emut heula, ulangan ukur modal cinta. Kuring seri bari ngajawab, nu penting mah ulah loba hutangna. Kawin teu disatujuan ku kolot, padahal urang silih boga pisan. Kuring marek ngabuktikeun moal salawasna hirup kakurangan. Kawin teu disatujuan ku kolot, duka kunaon sok dipikacuekeun. Nu penting mah nyah jeung satia, sanes mobil atawa jabatan. Lamun ayeuna can dipercaya, mudah-mudahan engke robat harita. Kolot seri mantu ditarima, kawinan rame ku dangdut anu hade. Kawin teu disatujuan kokolot, tapi akhirna jadi panganten. Ulah hariwang aya anu mahagung nu mantuan
siga hawu di jalan macet nepi ka nguntuy nu penting mah tepi ka pagawean duh Gusti kumaha ieu nasib berang gawe penting siga kalong gaji can turun geus loba bayareun aya duit saeutik mayar hutang ka warung Init iso balik iso gawe unggal poe teueureun yang harepanku pangabutuh Init iso balik iso awak capek tapi hate ulah bundung nu penting dapur tetep ngebul jeung pamajikan ngarah teu loba manyun pamajikan nelponan teu diangkat pas diangkat malah nanya Kang beas beak gas beak lampu parem Kuy. Balik puting panen berem disangka mabok ku tatangga padahal mah kurang sare lantaran gawe neangan duwe barudak nanya ku polosna Bapak iraha wih abdi hoyong jajan